Sorena kokored payunan bumi teras ngarah epan di balong kanggo ngurek belut. Wilujeng dongkap deui atunya baraya sadayana. Sapertos biasa dina sapopoena Mamah Alisa di kampung. Janten ieu teh sore-sore abi teh neme sadar di payunan bumi teh katkeun tos barala. Mumpung kenging Hidayah kersa kokored. Tapi da ini teh nya jukutna mah teu seueur-seueur teuing eta oge. Cuman teu pantes katinggalna teh geuninganan hek di payunan bumi walaupun cuman sacomot ge. Tapi da geuninganan ieu teh kapalih deket solokanana mah lumayan rada seueur jukutna teh. Bisa-bisana ieu jukut sampai ka diantep dugi ka jarangkung kieu. Rajin teuing meureunannya anu gaduh bumina ieu mah. Tah nya ayeuna mah urang skip saatosna tadi teh kokored. Di dieu abi teh ayeuna bade ngarah eupan. Janten nya baraya sadayana di dieu abi teh ngarah eupanana teh bade ku hurang sareng cecere. Tah nya saatosna kenging ieu eupana ayeuna mah hayu